Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Amin. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi bayanil ahdasi anu tetap digambartelakeun pirang-pirang hadas. Nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang pembatalan wudu eta arba'atu asya'a opat perkara. Ai ahadu hadil asya tegasna salah sahiji tinu ieu opat. Wudu bisa batal lamun kadatangan anu opat rupa ieu sanajan sahiji-sahijina teu kudu kabeh anu opat. Mana anu opat teh al awalu ari kahijina eta al khariju aya anu kaluar min ahadis sabila ini tina salah sahijina palawangan dua. Tegasna min kubulin nyata tina kubul au duburin atawa dubur. Ari kubul teh liang hareup, ai dubur liang tukang. Tina liang nu mana wae anu kaluar. Baik liang nana mah nu hareup tukang. Lamun teh liangna aya nu katutupan ketika insiden kholqian ketika diciptakeun punten aya jalmi anu diciptakeun tanpa dubur. Aya kan anu kitunya. Tah tinu mana wae kaluarna mah. Terus aya misalkan teh mah jalmi nu teu aya dubur tapi dubur ngalih. Liangna tepatna kalberat cangkeng misalkan. Masih dihitung kene asal liang eta caket sareng ngegembung, caket patuangan. Tapi lamun ayeuna misalnya liangna dina bitis, liangna bitis kaluar misalkan tidinya teu dihitung batal eta mah. Nya, awal bilit ya mah kitu. Aya jalmi anu diciptakeun kaos kitu. Tanu kaluarna mah baik rihun itu angin. Au geuri atawa lian angin. Nu kaluarna nama ieu teh nu kaluar tina lalawangan saparawa dua teh rek angin atawa lian angin. Nu biasa angin mah sok ti tukang nya. Kumaha kalau angin teh hareup? Batal teu? Batal anggar. Sama rek biasa atawa teu biasa. Nu biasana kaluar ti hareup naon cika hampangan, kaluar getih. Bisa kata mah batal wuduna. Kaluar keusik batal wuduna. Tidak palang tukang biasana angin sareng kotoran ketika nu kaluarna lain ti eta nu teu biasa tetep batal. Ya biasa teu biasa. Bisa kata mah. Aya budak mama ieu ieu tina bujur wing kaluar ieu tinggal naon? Aya elep keluar bisa kata mah kitu. Batal anggar wuduna. Sanajan udah mungkin elep ya kabarnya. Ari angin nu kaluar tina bujur tina dubur kabagi tilu. Ya ulama sampai ngebahas masalah angin. Nu kahiji nyaeta ngaranna teh rihun yahruju bi ghairi sautin. Angin anu kaluar tanpa suara. Jojol peledak weh we soraan eta ngaranna passa. Ngaranna teh passa ngaranna. Tapi lamun ayeuna rihun al-khoriju min duburin bila sautin sadidin sumi'a paswah. Arihul khoriju min duburi bila sautin sadidin sumi'a paswah. Lamun angin nu kaluar tina bujur teh aya sorana tapi teu tarik. Kitu unggul aya sorananya. Atawa tut sakitu bisa kata mah. Ngaranna paswah. Kata ulama sampai ngebahas nukilnya itu ya Allah. Tapi waikana hopipan sumia pusaya. Anu hopipan lamun lembut pisan cerita aya nu tanpa suara, aya nu lembut, aya nu ngik dut kemudian tut anu kitu. Aya deui waikana bisautin sumia durot. Lamun tarik mah karena durot. Kata urang karena durot dot ngaranna. Nya eta hitut
pembagian kabagi opat cing cing. Ya. Aya tanpa suara, aya suarana leutik, aya suarana tanda meusan, aya tarik dot katanya. Eta sarua wae eta angin anu mana wae nu kaluar matak batal kana wudu rek tilawang hareup rek tilawang tukang. Mun tukang biasa ti hareup teu biasa. Lamun bisa kata mah si ginting mamasa teh hitut bisa katanya tut katanya ting maka batal wudu teh katanya saja teu biasa. Ya. Rek suci, rek najis tu kaluarna mah. Rek ayeuna garing, rek baseuh, rek biasa atawa teu biasa, rek pisah atawa teu pisah. Kumaha pisah teu pisah teh? Aya nu kaluar ka jero deui batal. Saperti budak teh ayeuna baheula cacingeun geuning nya, sok kaluar cacing. Kalau cacing teh luak liuk nyelo deui ka jero deui. Wuduna tetep batal gitu. Tetep batalnya. Itu lain-lain nganoy cenah kitab aya tuh kadudin ahroja terosaha seperti bilatung cacing nu kaluar ke huluna nolol keluar luak liuk nyelon ka jero deui batal wuduna sanajan teu papisah kamu lamun ayeuna cacingna bleung keluar sadayana kamu kitu mah nya. Bahkan lamun hiji istri nuju hamil tuluy ngalahirkeun juz awaladin painahu yang takidul wudu maka batal wuduna. Tapi lamun ngalahirkeunana waladan taman bila bulalin maka wuduna teu batal. Lamun ngalahirkeun budak leung kaluar budak baseuh sama sekali eueuh garing we maka wuduna teu batal. Tapi tetap wajib adus gitunya. Ilal mania kecuali mani lamun keluar mani mah teu batal wudu kan wajib adusnya. Nah, gitu. Nomor kadua asani zawalul akli nyaeta nu batal wudu teh ilang akal. Ilang akalna mah binaumin kusare atawa lian auberi atawa lian sare rek kusare rek kuliah sare ilang akalna mah kecuali sarena para nabi. Sare para nabi teu mata batal ya. Sebab cenah aya nabi mah wa qalbuhu lam yanum wal ainu qad naisatnya. Jadi socana peureun ai manehna teu bobo Rasulullah gitu nabi mah teu batal sarena beda jeung urang. Ai ngaran sare nyaeta rihun latifatun ta'ti min kibali diman patugotil aina wa tasilu ilal qalbi. Angin anu lembut berhembus tina ara-ara otak nya nutupan kana soca tepi kana hate eta sare ngaranna. Pailam tasil ilaihi kana nu asan lamun teu nepi kana mata unggul teu nepi kana hate ngaranna nundutan. Beda kan? Ya ulama ngajelaskeun perbedaan sare jeung nundutan. Aya sare mah asalna angin ti otak set kana soca asup kana hate poho sagala. Aya nundutan mah tina otak kana mata nyampe kana hate matak nundutan kana. Matak nundutan mah kadang cepila sok masih kana berfungsinya. Anu nundutan mah anu ngalegut kieu tah. Ojak naon? Kieu mah aya nundutan mah kitu. Tapi bedana sare jeung nundutan. Atawa ilang akal lian sare saperti ku kajununin saperti gelo atau edan. Ada edan heula keur buka wudu. Sakedeung samenit edan heula terus sadar deui batal wuduna. Nya. Ya, bisa kata macam keur buka wudu itu rek ngigel. Nya, igel-igelan. Ayo Gusti, mana edan? Nya edan sakedeung. Batal wuduna nya. Ayat nama zawal idrok minal qalbi mamba koil kuat
wal harakat fil ado edan mah leungitna idrok pemikiran akal sehat tina hate teu aya tapi kekuatan badan jeung bergerakna badan mah aya keneh mata dugi loba kuat leumpangna nya keur panas ge leumpang keur hujan leumpang keur covid ge kamari dugi loba beunang covid kuatnya al-sorin nu mata ke batal wudu teh ilang akal teh soin teh naon kalenggar atuh pas mana kalenggar teh naon pingsannya kalenggar pingsan balin atau lain akal teh deui nya saeuy pingsan keneh syukrin atau mabok wahwa pasadun fil akli matirobin wahtilatun nutkin rusakna akal bangetna ayeuna ngaco jeung patulang tongong dia masalah omongan mabok karena akal leungit ngaco omongan ngomong kayak tadi mabok batal wuduna teh ya mabok mah lain artina ayeuna minum arak bae kadang lamun jalma ayeuna boga wudu tuluy ayeuna rentan terhadap sesuatu ngambil minyak wangi bisa ketemu sok matang mabok nyata ngambil minyak wangi keur boga wudu lang lieur nya tapi ka ngaco ngomong ka mabok batal wuduna eta atawa igma teh sakalor lain igma kade igma teh sakalor teh rentan terhadap sesuatu kadang aya sakalorna lamun ningali cai aya gebrus dengan cai langsung kerpak-kerpak sadar atau nyali seuneu gebrus kana seuneu atau hawa jelema loba sesak napas kerpak-kerpak sakalor karena batal wudu sami eta nya hikmah atanapi nanti taseulah anu ngilangkeun akal eta kana wudu mata batal kecuali sarena jalma nu baju diuk anu netepkeun tempat diukna bujurna ada kana pangsalikan tina bumi lainna kursi kade tina bumi lamun jalma ayeuna boga wudu tuluy ayeuna nundutan nepi ka lang sare tapi ka poho ieu teu nguping hakeun poho lang kieu tapi yang calakeun kieu nya teu nyarane yang calakeun kieu da sabreun kayak inget ya sare teu batal asal bujur anger posisi calikna anger jadi mulai kemungkinan itu tema katahan pendiukna teh gitu. Bang, aya kalimat dina cara ge minal ardi tempat salingna tidak bumi. Nyana lainna kursi. Na kursi empuk mah komo aya kemungkinan itu kalau teh sadar. Nya. Jadi lamun sarena bagi diuk anu bujurna tetep kamu bisa kata tas maghrib, ngaji Quran, lamun nurut ge ngaduk. Asbrin, teu batal anger mah kieu. Tapi lamun aya kubrang ngajukel Gula tama hudang deui batal kitu geus lah mending wudu deui amun kitu nya. Ingat eta dua heula anu ngabat kana wudu kahiji anu kaluar tina salah sawios palawangan dua nu kahiji deui nyata ilang akal. Mudah-mudahan si manfaatna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi